Bari mah bangganya na, jadi gubernur, jadi bupati, bangganya na, panglima, bangganya na, jadi kapolres, jadi kapolri, jadi kapol. Nah nggak baik mager carita kayak di akhirat. Di penta pertanggungan jawab liyajziyal ladzina amanu. Kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipkan ilmu ku aing sia betul sia maca bilagahna sia bisa tafsir sia mampu hadis sia ngadorolang bae pake naon ku sia ilmu hayo hayo sia hayo di dunia sia hayo ker di dunia aing nyaho cek malaikat tilu panggung sapeuti. Sia, iya naon ya. Sia tajieun yayasan naon maksudna? Sia nyeun lembaga naon maksudna? Ayo, dek dibalas ulah sieun. Ai bener mah nyeun yayasanana dibales kege. Ai bener mah nyeun lembagana dibales kege. Ayo ulah sieun. Iya endek dibales. Detil. Nu kaliwat bagus, goreng. Lu kaliwat saya tiga aja proses saurang ya Allah mana ting lilan iyalah hisab amal lilana luar biasa lila lain lalagaan jelema triliunan di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng geus hese nyaritakeun ana jelema geus teu baki di kalkulator sakumaha tuh sedeukeun saurang hiji ya Allah ndek kumaha coba nu mantap umat Kangjeng Nabi lalu diheulakeun padahal pang pandeurina diayakeun anak ka dunia tapi pangheulaana dihisabna geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi pangheulana we pokona ayeuna liyajziyal ladzina amanu bakal dibalas detil bil qisti Allah lumantak para mursalin manggeus jelas sama geus aya keteranganana salamat pasti para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta mah geus jelas salamat na moal aya hiji rasul moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh turun ka belah dieuna para syuhada surga kabeh ka belah dieuna para solihin para aulia ya Allah ya anu geus diikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah nu di dunia teh di mata wali mah urusan jeung dunia hiji be li kalimatillah berang jeung penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas teh babari ba ikhlas monyong-monyong atuh tukang penceramah kita harus ikhlas mukhlishina lahuddin berjuang harus ikhlas tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya sedekah harus ikhlas tidak ikhlas tidak ada apa-apanya ngaji harus ikhlas tidak ikhlas tidak ada apa-apanya kita berangkat dari ikhlas insyaallah kita jadi PNS harus ikhlas kita jadi jenderal ikhlas polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu dengan balasan surga baliknya nak teu diberi amplop balik deh kiai kok balik deh sorban tinggalin ya Allah cak panitia teh ada ka dieu kiai emang kunaon iya poho amplop emang itu maksudnya eta kan tadi nyaritakeun ikhlas kumaha lalaguanana ieu teh nu mantak ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakeun
minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas. Nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas. Antara di masjid jeung di kamar sarua pan lolobana mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae parduna mah geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas jelema. Aya deui jelema teu puguh rakaat mah dipendi mah lamun sholat loba jelema sholat deh masyaallah kari ditanya ngaji sholat deh sholat tahajud padahal berang ya Allah. Nah iya liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji beka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia Allah nu mantak dijugjug ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahian ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi disebutkeun sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadele ku mata ieu tapi kadeleuna ku mata batin. Jadi ayam magnet kos besi persani gitu cet eta sinar ilahi ngaran di jero kolbu teh di jero kolbu bertanya-tanya mencari kebenaran ikhlas mah seperti gitu di jero kolbu tapi efek nu kadele bakal nah dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu torekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah. Umariyah terus keberadaan thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syatoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya. Maka di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah. Abeh ulah nyasab ongkoh berthariqah tapi kok iya ente wusul teu nyambung silsilah mantak aya thariqah anu silsilahna mu'tabarah anu guer mu'tabarah dibahas lah ieu supaya ulah asa aing dibahas geus kanyahoan sumber-sumber thariqah teh Banten saha Semarang saha Jawa Timur saha sumber-sumber pembawa thariqahna. Lamun di Banten sah pembawa thariqah Syatoriyah teh, lamun di Banten sah pembawa Qadiriyah teh, lamun di Banten sah pembawa Qadiriyah wa Naqsabandiyah teh, tah lamun di Kudus sah di Semarang sah di Jawa Timur sah bakal kanyahoan thariqahna naon ka mana ieu bakal kanyahoan thariqah naon ieu thariqah anu coba ka mana ti mana thariqah naon ieu thariqah anu di mana geus bohong dibahas. Nah iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah. Aktivitas dah dek di negara, dek jualan, dek ngaji, dek boga yayasan, dek boga lembaga, dek di mana, nu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah. Lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya, bisa di lillahi ta'ala lanjut. Henteu bisa ulah. Cilaka jang naon atuh. Ya maaf alhamdulillah cenah kiai. Ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas. Hayangnya ho kaikhlasanana sia kiai di Golkar teh model kos kumaha? Model kos kumaha? Kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut tah hayang heuleuh aing mah. Henteu cenah abdi di PKB tinggal PKB.
ikhlas di PKB terus kumaha palingan deuleu abdi mah cenah di PDI komo abdi mah cenah di fana di partai ikhlas hayang deuleu aing mah kiai mah kiai aing lain kiai omang sakalian ngagubus ka ditu bos ieu mah kiai di yayasan geus hese ikhlas teh aya patula-patula ali boro-boro di yayasan di pasantren kos urang ge kieu ese bae jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah mulai nu tadina deket jadi jauh nu tadina resepan jadi henteu nu tadina teresep jadi resep eta teh cobaan di Gusti Allah tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya na ibadah ka Allah nek ningkatkeun keikhlasan kahayangna anu tatadina dulur-dulur nage darareket kuari ngajara rauhan ngaja ku Gusti Allah datang ke mana keikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas bro musikeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh cobaan jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masih ngasih dan lain sebagainya oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka mah tiis ieu mah tuh kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang mah urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun ku sia mentak tak teluh sing blower ge eta gara-gara teu ikhlas sing blower teluh masyaallah ikhlas mah moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung nu sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katidihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mah ngeunaheun praktek da tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan mulailah kuari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul duh lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajziah teh mana ieu teh salat belang belentong dina henteu ge jan aya kalazatan teu ngeunaheun ieu teh salat puasa kitu kene zakat kitu kene duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngaleungis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang da kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia naretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pake naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bagi asal KPK bagi geus galater-gater eta kakara ge KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok
KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang urang teu make masker bae geus dulu bae polisi ayo geus karari itu sieun kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sieun di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ya ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teu paeh ieu kumaha nah mentak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir sholawat zikir ieu teh maksudna teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna la ilaha illallah lama budak bihakin fil wujud ilallah kuari norekat la maksuda bihakin fil wujud ilallah udah dimaksud iwaldi Allah geus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalai ngajina la maksuda illallah daharna la maksuda illallah nginumna la maksuda illallah kawinna la maksuda illallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda illallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahaladzim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gus dihampura Gusti kadelna balkeun sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh ieu teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos itu lillahi taala ngan kudu aya pancelna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulah nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pandeu ka ondangan ayeuna teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia ieu hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodaqoh eta maksudnya hebat kan mas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener teh kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan rupa-rupa iya sih hade make baju dah make kopiah eta keur carita papakean tapi kan ditunang ke geus teu mireunge jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu utama nah mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun engke aya ciri urang teh dibere kajembaran nikmat asana hirup teh teh patulapat tali jeung dunia teh patulapat tali jeung makhluk teh patulapat tali jeung nafsu teh patulapat tali jeung setan bersih urang eta teh tahunan teh kitu teh perang ieu teh maksudna naon rempan di akhirat liyajzia jaza nang ke kumaha di dunia anu sakedeung kasakedeunganana kumaha bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang sok lagi eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam 60 tahun geus kakaler geus kawin geus kawetan ka kulon ka mana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang hitung heula ku sia lah ayo hitung geura otak coba pakai otak coba atuh hayu sabaraha jam tah urang ayo geura ji geus aing mah ngadekeun bodoh kabawa bodoh atuh aing doh kan masya Allah kari
Ya Allah, kalilaan di akhirat. Di dunia berarti sakedeung lain sakedeung. Mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin. Wates wangeuna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun. Eta teh mencapai sabarajam di akhirat lah saeutik amat. Dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang. Ya Allah ya Rabbi. Da badak bari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat. Sebenarnya mah teh hayang heus jeung lalesuk, tapi lamun terus bekos kieu pimanaeun bekal akhiratna. Keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat. Isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat. Batul dengan dunia geus antep kadaek mantak naon di urang di imah maca Quran ulah gancang-gancang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae. Oh cina kiai sampai tamat kumaha atawa sabulan sakali atuh tamat sampai sajuz basa sampai sajud teu kabetrak sapoe sajuz. Ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet mah setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah abe sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta kurang. Masya Allah ku tarolol tuh barobog amat. Iya tah liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasahan azana ieu azana jagan aing mah deuk peureung bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendit bener bae geus seren ieu kumaha coba. Masya Allah kipudali jada gewarasan asana cenah aing mah ka sorga ieu bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit. Aduh Gusti Allah lihat sian aku mah coba yuk mantap kayu usahakeun sing ikhlas naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mantap kabelah dituna terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya atuh make merek BHS batur mah tamer nya nama pamer tamere maksudna tuh ya nah ieu aya merekan kiai jelema saha bae diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tandana geus antep. Nah berubah pemikiran berubah gitu naon gitu kecenderungan hati hiji bae Allah geus boga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasieun yen moal aya kana tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem
ibadah geus aya perasaan bari qalbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna. Nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuhna matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu matak diamankeun ku Gusti Allah makamna Sayyidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuhna ge ditayakeun dirapi yang Kanjeng Nabi lamun terapet wah bahaya. Nah iya wali tenang qalbuna nikmat tatena la khaufun alaihim walahum yahzanun embung kanyahoan ku batu embung kanyahoan ku batu teh lamun aya anu ngiai-ngiai bege geus teu betah kumaha juzu al alim al alamah al fadil al syekh ridang adanya ieu mah lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS dan kabawa negor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah teh aya seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas cumplang-campling ditoler-toler masa hirupna teh diiring-iring ku barudak ngobrol jeung budak padahal wali Allah kutub bae Ibrahim Al-Khawas. Nah ieu teh kan nya nama ieu naon karang-karangna thariqah malamatiyah di urang aya di Kalimantan setik pisan malamatiyah nu aya Naksabandi di urang teh ieu mah keur carita aya di urang khalwatiyah malamatiyah setik pisan ieu Ibrahim Khawas wali geus teh kayahoan ku batur. Jadi kadang-kadang mah ku batur teh dititah daek ditunjuk daek dititahna make suku senang kabelah dieuna aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager punyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah wah ieu mah kajeun kumaha ge wali ye kanyahoan kawalianana lain tina sektor eta bae di beberapa sektor kanyahoan kawalianana wah Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung kuari mah dihormat-hormat mungkin nya beak kawalian aing cek nya ku kieu mah tuh akhirna manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon garang-garana kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon garang-garana umum WC umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling ujung dipake gitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah bae goblok eta baju aing pamalingan siap yuk atuh lupat cenah lupat diuber beunang akhirnya benang jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan tah kuari mah geus teh diwalikeun deui mah nya wali maling cek cenah teh lain teh mah pamalingan teh mah kos kitu mah jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling senang hate lamun Ibrahim wali embung ana ieu mah lain kartun nama naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah budak jariji aing mah ngadenge ge eta mah panggeulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang acan teh mah geus asal keluar ti kuburan langsung diseret ya Allah ya Rabb ini makin luhur teh makin teh hayang dianggap urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong ka kiaian karakter kiai teh dibongkar bukakeun ku mana padahal mah lain kiai
pasantren teu naon teu nyieun pondok pasantren eta kan nembongkeun ka kiai anu kos kitu kan ieu heula bakal ka neraka ilaina yakum jami'a ilaihi tetep ka Gusti Allah marjiukum mari babali karanjeun kabeh diheulakeun liat khobar dipandarikeun mubtadana nu kieu teh ngaranna mim babi takdimil ma'mul alal amil jadi kosong geus atuh mun ceuk bahasa urang mah pas jasa ka Allah teu kasasah baralik aranjeun kabeh moal datang ka teu balik pasti kana balik teu saha cenah ieu mah jenderal balik paek sarua bae cenah ieu mah letnan modal cenah ieu mah atuh kopral mah paeh jasa RT koin cenah ieu mah kiai pupus insyaallah karim wara cenah ieu mah ustad maot cenah ieu mah haji pendi modal beda-beda bahasana anu layak nerapkeun bahasa atuh pan urang teu ngeunaheun kadengena lamun mah haji pendi pupus hei garila imah kadengena ge teu layak jadi kudu aya kelayakan bahasa. Masya Allah karim tuh kan nah biasanya lamun pejabat baik lamun pahlawan baik masang bendera setengah tiang haji pendi baik bendera na kubur ulah dipasang setengah bendera kubur jeung bendera-bendera na aduh ya karim teu kasasade pasti ka Gusti Allah ilaihi marji'ukum balik aranjeun kabeh ya Allah besi kurang mantap jami'an kabeh wa'dallah itu merupakan suatu janji Allah hakun nyata jelas Masya Allah di sabaraha puluh sabaraha ratus sabaraha ribu lu urang kanyahoan pararaeh bahkan ratus ribu keur ka Baghdad urang ningali makom syuhada dibariskeun di Baghdad sabaraha hektar teh makom ya Allah ya di pakuburan urang ya Allah saya ngaranan di dinya teh almarhum Haji Fendi aya lain Fendi ieu sing kasinggung bae tere ya ge Bari mau orang hadiah ke batur ge urang ya Allah ya Rabbi sakeun horeng hirup di dunia Pak Harto nu sakitu sugihna jabatan aya di manehanana kekayaan aya di manehanana segala rupa aya di manehanana serem zaman Pak Harto mah raja terasa bener jadi raja sebab kunjungan Pak Harto mempohara lain lalagaan bener-bener raja nya nama ibu tinu sakitu sanggul na sabuan naon eta teh kening ratanana timbul kadeuleu ku urang ya Allah ya Rabb kadeuleu ku urang benang merahna kerajaan ibu tin Gus Dur ulama nu diwalikeun pupus tinggal urang kabehan ieu modal nu paeh nu koit hambalaya ieu bakal lain nah ieu bakal balik kabeh ka Allah
sakalo aing nu nyeun nu ngamimitian nyeun aing anu mengakhiri ge aing ieu mah pae kakara ke hiji dua duniana can dirusak ke bakal dirusak ku aing ya indahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh sayyidina Gusti Allah teh apan tadi teh dicaritakeun anu ngamimitian nyeun makhluk langit ku Gusti didamel bumi ku Gusti didamel pangesi langit malaikat ku Gusti teh didamel pangesi bumi teh ku Gusti didamel yabda'ul khalqa engke teh dirusak kiamat ngaranna summa yu'iduh engke bakal dibalikeun deui urang teh pararae kabeh teh bakal dibaat hararudang ti kuburan sesuai jeung awak nu kuari aya urang warau beh kalaluar pangheulana anu kaluar ti makam Kangjeng Nabi terus malaikat Jibril geus kieu bae inget ka Kangjeng Nabi we asana Muhammad neangan kaula ieu asana Muhammad neangan kaula bener bae Kangjeng Nabi teh langsung bae neangan malaikat Jibril deuk nanyakeun ayeuna ummati ya Allah ya Rabbi geus teu inget naon Kangjeng Nabi teh di mana umat kaula inget selalu ka umat keur hirupna sakumaha kamari dijelaskeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mukminina raufur rahim keur masa hirupna Kangjeng Nabi teh geus maotna ge geus maot di kubur baat Jibril ayeuna ummati inget ka umat teh sababaraha jelema nu ku Kangjeng Nabi coba pangneangankeun umat kaula kumpulkeun coba masya Allah kan ieu urang bangga boga nabi nu ku urang dicintai boga rasul nu ku urang diimani anu tanggung jawab di dunia wal akhirah nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga urang mudah-mudahan kabeh engke di bawah bendera Kangjeng Nabi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ulah bimbang kuarina tegarkeun. Ilaihi marji'ukum jami'a sebagai janji Allah jelas-jelasan. Cak Allah innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dek naon ya? Itu langit terusak kiamat, bumi kabeh set rata ganti tarimbul urang kabehan digiring ka mahsyar dik naon maksudna ieu liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist Gusti Allah teh deuk ngabales ya nedek ngaganjar alladzina amanu ka jelema-jelema nu iman wa amilus solihati jeung anu beramal soleh bakal dibalas bakal diganjar dengan qist yakni sejujur-jujurna jeung saadil-adilna moal aya anu kurang moal aya nu leuwih pagawean urang teh kabeh kacatet boro-boro pagawean nu gede sangkilang moteskeun tatangkalan di pagar batur aya catetanana ya Allah ya Rabb Gusti Allah inggih sieun urang di alam dunia teh jadi raja, urang teh di alam dunia teh jadi menteri, di alam dunia jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi RAT. Ke pagawean tanggung jawabna waktu di dunia kumaha dicatat. Bener teh jadi rajana, bener teh jadi menterina, bener teh jadi gubernurna, bener teh jadi bupatina, jadi camat, jadi lurahna.
wari ongkang-ongkang ngeunaheun engke di akhirat. Ya Allah, inget kadinya raja ditantang ku Gusti Allah ditekan. Ayo muluk mana raja, ayo ka dieu ya Allah. Raja kabeh ngahep-hep embung nembongkeun diri di harapan Allah. Masya Allah, kuari raja matanya ho macetnya nama temenannya nama mobil kudu sehat baik jeung teu pernah bae raja mah kitu meuli bensin di jalan. Urang mah pan meuli bensin di jalan aju antri aju macet deh aya galian jalan. Wah, raja mah bahaya di Indonesia. Forwarder lagi diharap di tukang di sisi digigir. Wow, raja ngaranna sebab loba kepentingan banyak macet. Ya nu tanda tangan di istana, rajanya didoyong lagi macet. Atuh teh tisus gitu. Haju ditanyakan kudu tanda tangan. Emang rajana kemana ke pasar Kemis? Emang naik naon? Ojek. Masa raja naik ojek sih? Naik Grab. Hai raja mau mulai macet. Kuari mah bangga jadi gubernur, jadi bupati. Bangganya nak panglima, bangganya nak jadi kapolres, jadi kapolri, jadi kapol. Nah nggak baik mengerti cerita kayak di akhirat. Di penta pertanggungan jawab liyajziyal ladzina amanu. Kiai di penta pertanggungan jawab sia teh dititipkan ilmu ku aing sia betul sia maca bilagahna sia bisa tafsir sia mampu hadis sia ngadorolang bae pake naon ku sia ilmu hayo budale na jauh. Geus ngahep-hep beara. Malaikat geus kieu bae malaikat sia di mana pun. Ayo di bawah. Ayo sia di dunia sia ayo keur di dunia aing nyaho cek malaikat 3 panggung sapeuti. Sia. Ieu naon ya? Sia tajieun yayasan naon maksudna? Sia nyeun lembaga naon maksudna? Ayo dek dibalas ulah sia. Ai bener mah nyeun yayasanna dibales kayak gitu. Bener mah nyeun lembagana dibales kayak gitu. Ayo ulah sia. Iya endek dibales detil. Nu kaliwat bagus goreng joreng. Nu kaliwat senting-senting aja. Proses saurang ya Allah mana ting lilan iyalah sab amal lilana luar biasa lila lain lalagaan jelema triliunan ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng geus hese nyaritakeun ana jelema geus teu baki di kalkulator sakumaha tuh sedeukeun saurang hiji ya Allah. Ndek kumaha coba nu mantap umat Kangjeng Nabi lah nu diheulakeun padahal pang pandeurina diayakeun anak ka dunia tapi pangheulana dihisabna geus engke di neraka nu pangheulana ka neraka umat Kangjeng Nabi nu pangheulana ka surga umat Kangjeng Nabi pangheulana we pokona ayeuna liyajziyal ladzina amanu bakal dibalas detil bil qisti Allah. Lumantak para mursalin manggeus jelas sama geus aya keteranganana salamat pasti para anbiya jelema-jelema nu dipilih ku Gusti Allah anu dibere wahyu eta mah geus jelas salametna moal aya hiji rasul moal aya hiji nabi anu ka neraka moal surga kabeh turun ka belah dieuna para syuhada surga kabeh ka belah dieuna para solihin para aulia-aulia ya Allah ya
anu geus ikhlaskeun ibadahna hanya semata-mata Allah. Nu di dunia teh di mata wali mah urusan jeung dunia hiji be li kalimatillah berang jeung penting teh ibadah ka Gusti Allah ikhlas ieu teh bisa ngomongna doang urang ikhlas teh babari ikhlas monyong-monyong atuh tukang penceramah kita harus ikhlas mukhlishina lahuddin berjuang harus ikhlas tanpa ikhlas tidak ada apa-apanya sedekah harus ikhlas tidak ikhlas tidak ada apa-apanya ngaji harus ikhlas tidak ikhlas tidak ada apa-apanya kita berangkat dari ikhlas insyaallah kita jadi PNS harus ikhlas kita jadi jenderal ikhlas polisi ikhlas dan lain sebagainya ikhlas nanti terwujud di akhirat dengan balasan ikhlas itu dengan balasan surga baliknya nak teu diberi amplop balik deh kiai kok balik deh sorban tinggalin ya Allah cak panitia teh ada ka dieu kiai emang kunaon iya poho amplop emang itu maksudnya eta kan tadi nyaritakeun ikhlas kumaha lalaguanana ieu teh nu mantap ikhlas mah babari diomongkeun hese dilaksanakan minimal tanda jelema ikhlas ketika sholat nyana sholat sunnah betah mun akur aya jelema jeung eueuh jelema rakaatna akur tingkah sholatna akur eta ikhlas nyana sholat di kamar make qobliyah make badiah ketika di masjid loba jelema make qobliyah make badiah eta geus tanda ikhlas antara di masjid jeung di kamar sarua pan loloba mah kieu lamun di masjid mah make qobliyah make badiah aya di kamar mah dibujeng enggalna wae parduna we geus teu make sunah-sunah eta tanda teu ikhlas jelema aya deui jelema teu puguh rakaat ngaji pendi mah lamun sholat loba jelema sholat deh masya Allah karim ditanya ngaji sholat deh tahajud padahal berang ya Allah itu mah kos di zaman presiden nukuari ya itu kos kiri kita ngomongna ya Allah ya Rabbi dulu tahajud itu dilaksanakannya malam aja di zaman presiden sekarang alhamdulillah siang malam kita tahajud terus waroblog meureun jelema tuh pakai aturan tuh nah iya liyajziyal ladzina ngalempengkeun ibadah hiji beka Allah ulah aya nu dilirik selain Allah. Contoh para sahabat, contoh para tabi'in, contoh para aulia Allah. Mantak dijuk-juk ku jelema sanajan di gunung aya sinar ilahian ikhlas. Jelema lamun geus ikhlas aya sinar ilahi. Disebutkeun di sinar ilahi teh cahayaan kan teu kadeuleu ku mata ieu tapi kadeuleuna ku mata batin. Jadi aya magnet. Kos besi persani gitu cet eta sinar ilahi ngaran di jero kolbu teh di jero kolbu bertanya-tanya mencari kebenaran ikhlas mah seperti gitu di jero kolbu tapi efek nu kadeuleu bakal nah dibentuklah mulai baheula teh ku para ulama anu geus ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah melalui thariqah. Henteu torekat teh masalah penting bisa ikhlas. Ngan besi kabur dibentuk thariqah. Thariqah Syadziliyah, thariqah Ghazaliyah, thariqah kitu Utsmaniyah, Umariyah terus kaberadiran thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syatoriyah, Malamatiyah, Kholwatiyah dan lain sebagainya.
maka di Indonesia dengan NU bakal dibahas tentang thariqah. Abeh ulah nyasab ongkoh berthariqah tapi kok iya henteu wusul teu nyambung silsilah. Mentak aya thariqah nu silsilahna mu'tabarah anu guer mu'tabarah dibahaslah. Iya supaya ulah asa aing dibahas geus kanyahoan sumber-sumber thariqah di Banten saha, Semarang saha, Jawa Timur saha, sumber-sumber pembawa thariqahna. Lamun di Banten saha pembawa thariqah Satoriyah teh, lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah teh, lamun di Banten saha pembawa Qadiriyah wa Naqsabandiyah teh, tah lamun di Kudus saha, di Semarang saha, di Jawa Timur saha bakal kanyahoan thariqahna naon ka mana ieu bakal kanyahoan thariqah naon ieu thariqah anu coba ka mana ti mana thariqah naon ieu thariqah anu ti mana bohong dibahas. Nah iyalah jangan mengabdikan diri ke Gusti Allah. Aktivitas dah dek di negara, dek jualan, dek ngaji, dek boga yayasan, dek boga lembaga, dek di mana lu penting lillahi ta'ala ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah. Lamun bisa bari aktivitas nu di luar tadi teh ya, bisa di lillahi ta'ala lanjut henteu bisa ulah cilaka jang naon atuh urang di alhamdulillah cenah kiai ayeuna teh ngadukung Golkar ikhlas hayang nyaho kaikhlasanana sia kiai di Golkar teh model kos kumaha kiai nu cicing di Golkar ikhlas beungeut tah hayang heuleuh aing mah henteu cenah abdi di PKB tinggal PKB ikhlas di PKB kos kumaha tah hayang heuleuh abdi mah cenah di PDI komo abdi mah cenah di Fana di partai ikhlas hayang heuleuh aing mah henteu jelema kiai mah kiai aing lain kiai omang sakalian ngagugus ka ditu ruas ini mah kiai di yayasan geus hese ikhlas teh aya patula ali boro-boro di yayasan di pasantren kos urang ge kieu ese bae jelema nu ikhlas berarti balayana naon dicoba ku Allah mulai nu tadina deket jadi jauh nu tadina resepan jadi henteu nu tadina resep jadi resep eta teh cobaan di Gusti Allah. Tadina pamajikan ge henteu loba kahayang barangnya ibadah ka Allah dek ningkatkeun kaikhlasan kahayangna anu tadina dulur-dulurna ge darareukeut kuari ngajar rauhan aja ku Gusti Allah datang ka mana kaikhlasan sia patula patali jeung makhluk patula patali jeung dunia hayang nyaho lamun masih kana aya panas can ikhlas bro uskeun adem men geus ada iya tuh kabeh ge ilmu araraya ngan meureunanan ieu teh coba jabaroga ilmu kabeh ge tapi kok ieu tingkahna kos lain dulur tidak saling menyapa masing-masing dan lain sebagainya. Oh urangna keur dicoba ku Gusti Allah datang ka mah tiis tah ieu mah teh jaka kabeh ge gerak Allah nyanggakeun sadaya-dayana urang-urang we ka Gusti Allah tiis nu tadina jelema teh deukeut kok kuari ngajauhan ngomongkeun deui gerak Allah sungutna sungut itu nu ngomongkeun urang nu Allah kuari hayu bae ngomongkeun nang Allah keur nyoba ka urang ngeunaheun ngomong mah ngeunaheun praktekkeun ku sia mentak tak teluh sing belewer ge eta gara-gara teu ikhlas sing belewer teluh Masya Allah ikhlas moal nyangakeun sadaya moal kebal hirup di dunia jeung nu sugih ge paeh nu pinter paeh nu boga balok katidihan ku balok paeh pararae ka henteu nah ngomong mengenahin praktek da. Tapi lamun Allah geus mere bisa urang tenang hate kalem awalnya ya pemaksaan
mulailah gua hari hayang ikhlas teh ibadah teh diramping-rampingkeun urusan di luar ibadah anu kira-kira bakal ngaganggu ditinggalkeun komo umur geus senja babaturan geus sarareuweuk kuari teh tinggal aing hungkul dul lamun isuk paeh aing teh ieu teh amal bawaeun nu bakal liajzia teh mana ieu teh salat belang-belentong dina henteu ge jan aya kaladzatan teu ngeunaheun ieu teh salat teh puasa kitu kene zakat kitu kene duh Gusti andai kata isukan Nabi dicabut ku Gusti teh ieu amal anu bisa dipertanggungjawabkeun nu mana ngalengis teh ngejar dunia teh ti mimiti isuk jedur datang ka sore jedar teureun-eureun di baheula teh sugih ku sugihna komo jeung henteu mah tapi emang deuk kieu bete hirup teh engke kumaha ieu dipayuneun Gusti di hareupeun Rabbul Jalil Gusti rugi amat bakal ditanya dagang iraha mimitina kumaha cara dagangna keuntungan teh dipake naon emang nu sia cakelon nu aing wa inna ila rabbikal muntaha cek Allah ka aing kabeh ge janu aing sia bisa dagang eta teh harta teh tung aing nitipkeun ka sia dipake naon ku sia boga jabatan emang nu sia teh jabatan teh sia neretet bintang tadinya emang nu sia nu aing teh dititipkeun ka sia pakai naon ku sia teh jabatan bintang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab boro-boro di akhirat di dunia bagi asal KPK bagi geus galater-gater eta kakarage KPK bisa disogok malaikat mah bisa disogok KPK urang mah bisa disogok masih kene ngegeter urang teh urang teu make masker bae geus neuleuh bae polisi ayo geus kararitu kunaon atuh jang ka akhirat anu jelas-jelas bakal abadi teh sia di dunia mah kasalahan paring ge urang teh ieu teh di penjara dibunuh paeh selesai di akhirat neraka teh paeh ieu kumaha nah numantak mulailah diperbaiki di thariqah teh terus sudang sholawat istighfar zikir sholawat zikir kita maksudnya teh supaya bisa ikhlas mulai diatur dina thariqah mah inna mistilah ilaha illallah lama buddha bihakin bil wujud ilallah kuari norekat la maksuda bihakin bil wujud ilallah udah dimaksud iwaldi Allah geus diatur kuari mah berangkat ka mamanana maksudna naon ieu teh ka Allah apalahi ngajina la maksuda ilallah daharna la maksuda illallah nginumna la maksuda illallah kawinna la maksuda illallah kabeh we geus kabeh dagang la maksuda illallah silaturahimna la maksuda illallah lamun henteu illallah ngalengis astagfirullahalazim Gusti lelempangan abdi teh henteu ka Gusti hampura Gusti kadelna makin sempit hirup teh nyempitkeun diri ka Allah naik wari lamat luba naik wari lama wujuda ya Allah ya Rabb supaya ikhlas kumaha urang make pakaian teh ieu teh maksudna naon ieu teh oh maksudna supaya dikiaikeun ku batur neraka ieu teh make baju teh kumaha ieu cuplang cambling abeh diwalikeun ku batur neraka di kumaha coba ikhlas ulah pikiran kos kitu lillahi taala ngan kudu aya pancerna nuturkeun kangjeng tersebut bisa mun make baju nu putih gamis nu putih eta bacana di Arab atuh mangga bae di urang mah ulun nu penting mah katutupan aurat asal ikhlas sia kunaon make batik bagus amat pan ka ondangan ayeuna teu ka ondangan teu bagus neraka berarti aya beda antara ka ondangan jeung teu sia hebat amat make jas aya naon ieu make jas segala rupa oh iya loba kantongan maksudnya diteuneunnan duit ge sodaqoh eta maksudnya hebat kan mas gitu mah jadi make jas teh ngantongan duit maksudnya besi loba anu deuk dibere tak bener tah kituna ya dibalikeun ku ari mah sugan bae aya nu bakal di kantongan
rupa-rupa. Iya sih ada. Make baju dah, make kopiah no. Eta keur carita papakea. Tapi kan ditunang ke geus teu mireunge. Jelema nu geus ikhlas geus teu mireunge pakaian belas sapira pakaian anu tamah. Nah, mulai terus diikhlaskeun dilillahi ta'alakeun. Engke aya ciri urang teh dibere kajembara. Nikmat asana hirup teh patula patali jeung dunia, teh patula patali jeung makhluk. Teh patula patali jeung nafsu, teh patula patali jeung setan. Bersih urang. Eta teh tahunan teh gitu teh. Perang. Ieu teh maksudna naon? Rempan di akhirat liyajzia. Jaza nangke kumaha? Di dunia anu sakedeung ka sakedeunganana kumaha? Bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang. Sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang. Sok lagi. Eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang. Jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun, 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam? Sabaraha jam? Urang umur 60 tahun, eta di akhirat berarti urang kakarak ge sabaraha jam? 60 tahun geus kakaler geus kawin geus kawetan kakulun kemana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang. Hitung lagu sialah. Ayo hitung gerak. Otak coba pakai otak coba atuh. Hayu sabaraha jam tah urang ayo gerak. Ji. Geus aing mah ngadegeun bodoh. Ka bawa bodoh atuh aing. Ye, doh kan? Masya Allah karim. Ya Allah. Kalilaan di akhirat, di dunia berarti sakedeungna lain sakedeung. Mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin. Wa taswangeunna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun. Eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat. Dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat. Rugi amat atuh urang. Ya Allah ya Rabbi. Dan wadak wari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat. Sabenerna mah teh hayang heus jeung lalesuk, tapi lamun terus bae kos kiatu pimanaeun bekal akhiratna. Keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat. Isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat. Batul dengan dunia geus antep kadaek mantak naon di urang di imah maca Quran. Ulah gancang-gancang macana teh nu penting mah sapoe tamat bae. Oh cenah kiai sapoe tamat kumaha tah. Atawa sabulan sakali atuh tamat sapoe sajuz basa sapoe sajuz teu kabetrak. Sapoe sajuz ya Allah. Lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh. Ai eta nu 23 jam pake naon? Sajam eta teh lamun lambat, lamun cepet mah setengah jam sajuz teh. Ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah. Abe sabulan sakali tamat. Nu 23 jam pake naon eta kurang. Masyaallah. Ku tarolol tuh. Baroblog amat. Ieu tah liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang di tengah ieu timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasan azana ieu azana jangan aing mah peureung bae lah kaumana ieu pasti kakenca cek Haji Pendeta bener bae
nggak seren dia kumaha coba Masya Allah kipudali jadi kewarasan asana jenai maka sorga ya bener bahasa kakak tuh pas geus bunga kakek cadai nggak jeprit aduh Gusti ya Allah lihat sian aku mah coba yuk iya mantap kayu usahakan sing ikhlas dan naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantap kabelah dituna terus zikir salawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak gitu seseorang diangkat jadi wali aya tanda sampingnya itu pakai merek BHS batur mah tamernya nama pamer tamere maksudnya tuh ya nah iya aya merekan kiai jelema sahabat diangkat jadi wali Allah eta aya tanda tilu minimal tanda kewalian manusia moal kaliru aya tanda nah guys antep nah berubah pemikiran berubah gitu non gitu kecenderungan hati hiji be Allah ini semoga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun moal aya kasihan yen moal aya karena tenang we sebab naon moal aya hiji perkara di luar aturan Allah kabeh menang atur Allah menang gerak Allah tenang hirup teh tenang kalem tentrem ibadah geus aya perasaan kolbuna geus ngarasakeun nikmat syuhud kehadiran Allah teh aya ma'rifatullah ngaranna nah geus mulai lamun geus aya ma'rifat di jero hate kumaha lamun aya rasa syuhud embung kanyahoan ku jelema teh embung sebab mun kanyahoan di wali-wali wah ditalubrukan ku jelema teh boro-boro keur hirup paehna ge geus paehna wah ujianana kuburanana beak taneuna matak Sayyidina Ali diamankeun ku Gusti Allah rahasiana nu matak diamankeun ku Gusti Allah makamna Sayyidina Ali andai kata aya ujianana diburu ku jelema sadunya beak ujianna taneuna ge ditayakeun dirap yang kanjeng Nabi lamun terapet wah bahaya nah iya wali tenang kalbuna nikmat tatena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun embung kanyahoan ku batu embung kanyahoan ku batu teh lamun aya nu ngiai-ngiai bae geus teu betah kumaha juz al alim al alamah al fadil al syekh ridang adanya ieu mah lain ban al alim al alamah kiai kurang hiji DRS kan kabawa begor kan ya Allah ya Rabb embu wali mah teh aya seorang wali ngaranna Ibrahim Al-Khawas cumplang-campling ditoler-toler masa hirupna teh diiring-iring ku barudak ngobrol jeung budak padahal wali Allah kutub banget Ibrahim Al-Khawas nah ieu teh kan nya nama ieu naon karang-karangna Thariqah Malamatiyah di urang aya di Kalimantan setik pisan Malamatiyah nu aya Naksabandi di urang teh ieu mah keur carita aya di urang Kholwatiyah Malamatiyah setik pisan ieu Ibrahim Khawas wali geus teh kayahoan ku batur jadi kadang-kadang maku batur teh dititah daek ditunjuk daek dititahna make suku senang kabelah dieuna aya kaistimewaanana ya jelema anu muriang teh cager-cager punyana dijampe cager mencuat mustajabud da'wat barang diintip horenganan ahli ibadah wah ieu mah kajeun kumaha ge wali ye kanyahoan kawalianana lain tina sektor eta bae
di beberapa sektor kanyahoan kawalianana. Wah, Ibrahim Al-Khawas teh kuari mah disanjung-sanjung, kuari mah dihormat-hormat. Mungkinnya beak kawalian aing cek cenah ku kieu mah tuh. Akhirnya manehanana ningali tah aya di Persia mah kan gitu naon ngaranna kamar mandi mayar cik urang mah di urang kamar mandi naon ngaranna umum WC umum MCK umum nyana asup kadinya begitu asup kadinya aya batur nu keur mandi dipaling bajuna paling jadi dipake gitu dipake keluar nu bogana teh akan nu bogana marah baik goblok eta baju aing pamalingan siap yo atuh lumpat cenah lumpat diuber benang akhirnya benang nah jadi pepuhan segala rupa geus dipepuhan gara-gara akhirnya terkenal mah bahwa Ibrahim pamalingan. Tah, kuari mah geus teu diwaligeun deui, mah nya wali maling jeung teh. Lain teh mah. Pamalingan teh mah kos kitu mah. Jadi leungit kuari kawalianana nu tenarna lususna pamalinganana. Jadi lamun nya ngadenge Ibrahim tukang maling, senang hate lamun Ibrahim wali embung. Mana ieu mah lain kartuna mah naga Kiai Haji Supendi AF Waliullah beuh. Hei, budak jariji aing mah ngadenge nage. Eta mah pangheulana kana rakana ge geus bali timbang-timbang acan teh mah. Geus asal keluar ti kuburan langsung diseret. Ya Allah ya Rabb. Ini makin luhur teh makin teh hayangeun dianggap. Ih, urang mah kuari lain kiai ge nemong-nemong ka kiaian. Karakter kiai teh dibongka-bukakeun ku mana padahal mah lain kiai. Pasantren teu naon teu nyieun pondok pasantren eta kan nemongkeun ka kiai anu kos kitu kan ieu heula bakal ka neraka. Wah gitu tayangeun wali Allah mah. Embungeun ka nyahoan. Makin ka ditu makin tembungeun ka nyahoan. Nah, nu mantap zayyinu anfusakum bil maksiat. Kabelah ditu lo bangke kuno maksiat. Nah, urang neuleuh Gus Dur, cumpang campling kabelah ditu ngomong sadaekna we abeh ulah diwali-walikeun. Kuari Habib Lutfi baura mun ka imannya nyana nyanyi padang bulan nyanyi lain sebagainya piano na jago jasa Habib Umar teh eureun ngarokok bae ngopi ke ngopi deui ke ngarokok deui ke ngopi deui ngarokok deui wah sampai sapak mah beak mah abeh diomong kieu banyak wali ngarokok tah senang urang mah lain pan nu tadi dahar gembul ge barang di perjopan mah setik be abeh pajar wali juri zaman kos gitu mah hai wali asli mah biasa wae dahar we embung ka tembong kawalian urang masuk kaju ngawali-wali maneh ngawali-wali maneh asal aya jelema betas be potrek cek potrek cek padahal mah di imah mah 3 kelas be pang bolon aja jelema tah malam aya nu pohoan abeh pajar wali 2 tas beda potrek iya jasa iya pikiran orang ya carita-carita kabeh batur tadi ulah tamah kan sakadar jang contoh doang ulang kembali ke diri orang awak sia teh lamun isuk paeh kumaha salat sia teh bakal ditanya puasa sia bakal ditanya zakat sia bakal ditanya pagawean ngaji sia bakal ditanya dagang sia bakal ditanya aktivitas sia bakal ditanya piku baeun sia awak sedengkeun can aya ikhlasa kembali urang perbaiki diri urang baik eta mah tadi carita segala menteri gubernur jang contoh-contoh jang dirina masing-masing kumaha mah kuari mah ngaji jang diri urang nah iya Allah ngadamel langit jeung eusina bumi jeung eusina maksudna nangieun aing eta teh nangieun aing dimimitian ku aing teh teh nu aing nama mimitina tah langit bumi teh eta teh nangieun aing aya mimitina anyar berarti lantaran anyar rusak kanyahoan rusakna engke di akhir ku aing bakal dikiamatkeun sageus dikiamatkeun hudangkeun deui jelema dek dinaonkeun dek dibalas amal-amal masing-masing na anu aku di dunia dipigawe ya Allah nu ngeri lamun urang ngabohong nu ngeri lamun urang maling nu ngeri lamun urang zalim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist lamun aman mah urang kan ngeunah ya Allah ya Rabb salat
bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, dagangna bagus, sodakona bagus, surga, masya Allah. Kan hati. Ya Allah ya Rabb. Siap bagel, ada dari bagel. Coba catat, mana dunia na? Oh, teman jalan susah. Oh, ndek dihisaban, teman. Bukan naon, tegablek naon. Terus ya amal-amal, catat bagus, surga. Senang kan hati. Halo. Coba sih tukang garong. Ayo. Kumaha dagangna bedana loba nu ngoplos. Ngoplos malulu ya anak buah nang seatan ge dicarekan. Bos, jangan dioplos, jangan banyak omong lo. Kerja aja itu urusan gua. Nanti gua tanggung jawab di hadapan Allah. Oh, berani jasa goblok. Dulu lu ngomong begitu cek malaikat. Oh, udah sekarang gua seret lo. Wah, tuh urang yang wau seret aja. Ya Allah, aduh ini aja, aduh Gusti Allah. Encan anak neangan bapak lantaran baheula bapak teu tanggung jawab waktu di dunia. Encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkan dengan begitu saja. Encan nu ngoraja nu kolot. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Lumpat mati bapak nati anak nati indungna sebab non sieun dipenta tanggung jawabna. Iya dia sia. Masya Allah bersihan gara bersihan. Remang be gara menta hampura orang boga salah orang kakak menta hampura boga salah orang kadi mumpun di dunia. Ulah isin-isin jeung ulah sieun-sieun. Urang pernah nganiaya hewan terek didahar ku urang. Aya ayam tembak ku urang. Tadi pencit penantikan nganiaya di akhirat kotok aya neangan urang niku kumaha coba. Neangan urang. Kecuali ku urang dipencit di dahar, mang dititah ku Gusti Allah tapi ditembak ku urang teu baksu di dahar. Kotok bakal neangan. Ayo ka mana si Pepen? Tok ka mana ieu aing ditembak ku nyana dijepret. Pae teu digunakeun. Geus aing ge kajepret nyana deui. Kotok kok mau diadukin. Ya Allah ya Rabbi. Iya lihat sialan aman. Masya Allah kan. Ya si hadaya. Iya jaziyalladzina amanu. Tujuanna dibalikeun teh Gusti Allah teh erek ngabalas erek ngaganjar ka alladzina amanu jelema nu iman wa amilus solihati jeung nu beramal saleh bil qisti kalawan sajujur-jujurna jeung sadil-adilna moal aya nu kacoceng seetik oge gede bakal aya balasan gedena leutik bakal aya balasan leutikna bagus gede bakal aya bagus jeung gedena balasanana leutik bakal aya moal kacoceng seetik ketika aja kiri bakal kumaha ieu Masya Allah karim. Hati-hati dimulai ayeuna introspeksi dah mandak para aulia Allah teh geus embuh campur-campur jeung jelema kong mau di akhir zaman ayeuna urang iilueuneun alah kikituan hungkul geus lah mendingan ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae moal lillah ya hirup teh urang hirup di masa Pak Karno urang hirup di masa Pak Harto urang hirup di masa Gus Dur masa PDI dah masa non gitu Megawati terus ke SBJ gitu-gitu bae horeng nagara teh horenganan nya nama nang sakola teh usahana di dinya lain urusan rakyat tamangan sakada tameng hungkul si horeng teh horenganan dunungan tah ieu geus aing ngomong aing geus baheula ieu di Golkar nya kos kitu bae horenganan datang ka Ambalaya bae dosa-dosa aing tungtung nama santri eueuh pangajian eueuh aing teh geus sakada dikiaikeun di partai we hungkul tobat geus aya kene jang tobat ayeuna aya kene jang tobat eta teh tanda dimusuhan ku Gusti Allah dititipan ilmuna ku Gusti Allah teh dibarokah tanda ulah hese-hese teh dicabut ku Gusti Allah teh ilmuna lain ilmuna kadar sinar ilmuna pinter teh
nu di Golkar teh kieu teh palalinter tapi dicabut sinar ilmuna ku Gusti Allah. Ilmuna mah aya capetang kene datang ka kuari tapi saha nu rek ngadengekeun jeung saha rek nurut eta dicabut ngaranna gue eta teh minjum lati sakuat cilaka teh ulah ngeunah-ngeunah lamun teu tobat mata kunang ya Allah Gusti heueuh nya ya Allah Gusti tobat sadar urang eng teh baheula teh ieu teh jadi PNS malah mah ayeun teh ieu teh jadi kepala regu naon kepala regu cepat disebut teh jaho siapa kepala regu teh kepala regu mah kos di Cinglu ini mah di Nagara kaban bodoh siap Masya Allah tidak pinter-pinter hesek ya kayaknya aduh maka di kapan di negara teh emang kumaha gitu kepala bagian teh Gusti lamun kurang diamati mah Gusti lamun kurang diamati mah Gusti emang kurang nyaho jasa di proyek emang kumaha gitu nembleh ka bupati kan bakal pikubahan ke di akhiratna lamun teu tobat ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Rabb ieu deuk kumaha kuari ngeunaheun di dia aya pundak di pundak aya di dia aya kenongan mobil herang sepatu herang di bapak-bapak komandan siap dan engke di akhirat neraka dan lumayan ulah main-main sini neraka ulah main-main nyana onam jadi jenderal jadi kapten letnan letkol dan lain sebagainya ai urang teh jadi nanaon ka neraka rugi mantap urang ulah ieu keur contona mendingan nyalametkeun urang selamatkeun diri urang ya Allah ya Rabb Masya Allah kan bakal dibalas ku surga jelema nu iman tur beramal soleh mah atuh kunaon Gusti teu dibales di dunia be moal kawadaan babales ganjaran nu bakal dibikeun ka mukminin anu salamet eta teh kapan bakal dibere lahana ge 7 kali bumi dibikeun ku urang ku ari Gusti Allah ya ganjaranana di dunia kene dek ditenden di mana dek ditenden di mana ajupan bidadari saurang natekan 70 eta teh anu lamun tadi pake parawan deui tadi pake parawan deui nya nama janda-jandana 70 teh kapan ya Allah ya Rabbi dek ditenden di mana bidadari model kos kitu hayu dek ditenden di mana Masya Allah karek moal kawadahan urang hayang naon bege aya hayang apel datang hayang jeruk datang dan lain sebagainya geus ganjaran nu bakal dibikeun di akhirat mun dibikeun di dunia bawa tempatna sebab naon ganjaran eta mah kapan bako langgeng rusak ai dunia rusak ketika urang dibere di dunia kuari dibere bidadari 70 di dunia keneh engke dunia kiamat deuk diteu di mana sian lagi pae lantak engke bae ulah sok garep-garep di dunia urang mah kuari mah lalakonna salat ibadah ngaji sok geus gikeun ibadah geus ulah mikiran naon engke balasanna mah di akhirat ulah sok hayang di dunia ulah ya Allah ya Rabb والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ari jelema-jelema nu kalalufur mah atawa alladzina dariyatkeun kana alladzina deui waladina lan ngongake kang pada kalupur ya ladina kabelahum syarabum min hamimin yane nu mantak dibalikeun deui ku Allah dek dibales balasanana alladzina kafaru jelema nu kalalupur mah bakal dibere inuman ya Allah nu kuarina agamana lain Islam Yahudi Kristen Buddha Konghucu Hindu dan lain sebagainya engke di akhirat da bakal dibales dibere naon deui dibere lahum syarabun inuman ya Allah cuman inumanana min hamimin tinanu panas
diberi inuman nage nu panas, makanan nage hanzol seperti buah hanzol cucuk malu, sedangkan haus dahaga jeung lapar eueuh di dahareun iwal ti eta, ditambah ku minuman nu ngolocor tina bobogaan awewe pezina nu kana neraka anu campur di dinya teh nya getihnya nanah, boro-boro ke di akhirat. Di dunia ge urang titah minuman kos kitu teh hayang. Misalnya nu geulis aju kieu di wadah inum ku sia. Malaik sagala geulis-geulis gitu. Ih waduh sira teh ngolocor tina bobogaan tadi inum. Wa adzabun alim. Jeung siksa anu pohara nyerina. Berbagai siksa-siksa engke teh aya nu disiksa ku kalajengking kalana tina seuneu, aya anu tina bayongbong na tina seuneu. Oh segala rupa orai-orai tidak seuneu. Adzabun alim ya Allah ya Rabbi, gara-gara cuman teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasul, mutlak bakal dikanarakeun ku Gusti Allah, bakal disiksa balasanana syarabun min hamimin wa adzabun alim. Kunaon ieu? Bima kanu yakfurun, ku sebab kakufuran manehna. Urang mah sakieu alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah tuh nu boga cinglu teh iman apa henteu kuarina boga pabrik lagi sanggeunana bae padahal mah nyana teh urang Korea tapi nyeun pabrik di urang lantaran kapinteran nyana lobi padahal mah soarena mah uang negara tapi nyana bisa di dieu sugih nyana pabrik nu nyana bulak-balik ke Korea naik pesawat geus teu kudu hese dahar hayang di mana bae isuk-isuk di Paris sore di Inggris bisa bae nyana. Tapi di akhirat teh bakal jadi penghuni neraka. Naon hartina di dunia nu sagedeung tadi? Isbat di akhirat sabarajab sih di dunia. Kuarina nyana di jenderal-jenderal di komandan-komandan tapi teu digunakeun pakai jadi garda terdepan untuk membela bangsa jeung negara. Ngan sakadar ngabela beuteung doang. Di akhirat bakalna ngomong nyana kafir mah disende neraka jahanam. Tapi lamun urang di dunia jadi jenderal polisi atau TNI atau TNI jangan siap untuk menjadi garda terdepan. Siapa yang akan menghancurkan negara dan bangsa Indonesia? Saya yang dititipi oleh rakyat, ada balok dan bintang di pundak saya demi bangsa dan negara manapun dan siapapun yang akan merusak sebelum yang lain saya duluan. Kasorga apa kos itu? Wah loba polisi ti heula ka sorga. Nah haju balik deui lantaran priwit tinggalan. Priwit bener ka sorga. Masya Allah. Tinggal kumaha urangna. Nah ieu lamun iman mah sanajan ka neraka tapi tetep aya harapan di ka sorga ngan kitu ge geus laledeh. Tapi wah urang lamun nyaritakeun tokoh-tokoh Kristen ya Allah ya Rabb nu kuari asa aing diperangkeun negara jeung negara demi nafsuna. Ayo diteruskan. Emang kos itu di dunia mah tapi di akhirat tak bakal lihat zia dibalas balasanana walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun bima kanu yakfurun. Mudah-mudahan orang gabehan ditetapkan iman Islam urang, ditegarkan iman Islam urang, diyakinkan orang ka Gusti Allah, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah dengan penuh keyakinan. Urang maot kabeh husnul khotimah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama Allah, cinta wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhirat urang dihijikeun kudu pake kacinta ku urang.